Ia kejadian teh ngeunaan pas basa lebaran kamari. Malah ia kejadian ge kasorangan ku simkuring sorangan. Tapi serta acana kuring bakal ngenalkeun diri nya aya ngaran simkuring teh nu katalama Dani. Kuring asli orang Ciamis. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah kasorang ku simkuring sabuat di perjalanan mudik kamari. Kieu nu awal caritana. Hiji wanci anu bestari nya aya simkuring teh sabenerna mah digawe teh di daerah Bandung. Kuring digawe di salah sahiji pabrik nyaeta pabrik kain. Nya aya tepat nama simkuring ge Bandung teh Ranca Ekek. Kulantaran pas harita jauh keneh kana mudik atuh simkuring tuluy we digawe kusabab kuring apa para karyawan pabrik teh menang liburna teh pas poe Sabtu nya atuh pas poe Sabtu eta oge kuring boga pikiran bahwa kuring teh pikeun balik ka lembur nya dudu maksud mudik teh kulantaran kuring geus lila teu ka lembur. Barang geus kitu atuh simkuring ge beki semangat jeung deui beki atoh kulantaran di tahun nu ayeuna mah ku pemerintahan teh dibebaskeun bagi pemudik. Jam 8 isuk-isuk kuring masih kedekaneh di kontrakan. Jadi maksud kuring teh rek gawe ka pabrik. Kuring bebarangkas sagala sambil meh gawe ka pabrik teh nilepan baju ngasup-ngasupkeun kana kantong kulantaran engke penting teh kuring boga tujuan rek mudik. Nya atuh simkuring ge tuluy we sagalana geus beres di kontrakan teh tuluy mangkat nyaeta ka pabrik tempat simkuring gawe. Malah kuring mangkatna ka pabrik ge jeung salah sahiji babaturan anu sakosan jeung kuring nyaeta nu ngaranna teh si Edoy. Nya ai manehana nama orang Garut. Jadi dina mudikna ge manehana nama teh ngan sakur tepi Garut. Barang geus kitu atuh simkuring ge tuluy we keluar di kosan. Nya udah maksud kuring rek mangkat ka pagawean. Tay, kumaha mana teh? Jadi mudik ayeuna teh? Urang mah tu mudikna ge engke penting. Oh, atuh sugan teh mana teh rek ayeuna. Kapan ayeuna mah digawe heula ieu mah nya. Maayan we atuh. THR ayeuna kapan dibagikeun? Ah, nu bener ai maneh. Bener atuh lur. Ai si lain teh anggerak ayeuna mudik teh. Ya heueuh atuh sarua wae kapan libur lagi ti ayeuna ieu maneh. Di isuk atuh maksudna. Maneh tu motor? Na motor atuh. Piraku leumpang. Tuh kan teh rek nikah ka dituna. Geus loba ngomong, hayu geus beurang euy, urang buka pabrik. Ya tuh yuk. Kitu obrolan simkuring jeung nu jadi babaturan ngobrolkeun ngeunaan mudik. Barang geus kitu atuh simkuring ge tuluy we ngahirupan motor nya udah maksud rek mangkat ka pabrik. Kumaha maneh teh menuju urang teh mau motor sorangan. Udah mau motor sorangan we atuh. Jeung we mana bisa teh lama urang mah nyimpang heula teh ka dia. Ka pom. Oh nya geus atuh urang ti heula nya. Teu kacatur di perjalanan nana atau simkuring itu tuluy we angsrong nyaeta ka pabrik anu tempat simkuring gawe. Kasampak memang di jero pabrik geus bisa ada bel pabrik bahwa nyandakeun asup digawe. Yalah, meni pas pisan dia datang ka dieu pas bel asup. Lah teu bisa udud heula kieu mah tuh.
garantes kuring sabari kuringnya tadarkan motor. Si Idoy nacan datang atuh. Sabodok lah, meureun mangkat mah pasti mangkat jigana. Cek pikir kuring kulantaran nu jadi babaturan sim kuring bet can nonghol-nonghol. Sarengsena kitu atuh sim kuring tuluy we asup ke jero pabrik yang dimaksud gawe seperti biasa. Kuring ngobrol jeung jadi babaturan sapagawean di jero pabrik ngeunaan balik ka lembur. Teka rasa kulantaran waktu ge beki lila beki beurang, malah kesundukkeun kana jam 1 beurang. Atuh sim kuring tuluy we istirahat. Barang geus istirahat kitu atuh sim kuring tuluy we bari ngarobrol jeung babaturan di warung. Ngeunaan babaturan sim kuring nyata mudikna ka mana-manana. Teka catur obrolan sim kuring yang menjadi babaturan. Barang geus kitu atuh bel pabriknya mulai disada deui. Nya atuh sim kuring tuluy we digarawe deui. Waktu geus nunjukkeun kana jam 4. Malah harita pas bel disada jam 4 karyawan ge henteu buru-buru barudal ti pabrik kulantaran arek narampah heula THR. Nya atuh nu antuk nama kuring ge semangat bae jeung lumpat. Ieu mane naon tuh? Lompatan gitu. Kapan buru-buru balik urang mah rarusuh ieu teh ai maneh. Waduh, tenang we Lur lamun gitu mah. Da anggar-anggar THR mah pasti biji gara. Nya heuh sih, tapi pan urang ieu waktuna udah waktu surit ayeuna teh euy. Jam 4. Maneh sote deket, maneh nan sakur ka Garut, urang ke Ciamis. Waduh kupen di motor ieu ai mane. Lain kumaha urang mah udah waktu bisi peutingeun, deuludeng di jalana. Waduh. Barang kuring angkrog nyaeta ka tempat kuring gajihan nyanaha atau kuring bet kareuwaskeun. Kulantaran kuring nampak THR teh bet satengahna. Sim kuring ge tuluy we bebeja kana jadi babaturan nyata ka si Idoy teh. Doy, ai mana menang sabaraha euy THR? Ieu nah becet saparona euy. Kapan sidik cenah rek sabulanan gaji THR teh. Nya. Barang kuring nanyakeun ka salah hiji staf ngeunaan THR sim kuring, nya pegawai staf ge ngabejaan ka sim kuring. Lamun THR teh merangna teh ngan satengahna. Kulantaran kamari-kamari pas ke aya corona harga pemasaran kain teh menurun. Nya atuh kuring ngadenge samodel kitu mah teu bisa nanaon deui. Nya nu antuk nama narimakeun we sabari kuring balik. Yang itu dimaksud arek ka parkiran naik nyokot motor. Padahal mah urang mah gawe mah pulnya terus, tapi ai masalah pemasaran turun mah urang mah teu naon atuh. Tapi kan orang kudu bisa memaklumi Lur. Meureun ieu perusahaan ieu teh keur diambang kehancuran. Waduh hari mane bawa yang kayak jadi samak digulungkeun. Naon ai maneh samak digulungkeun? Alias kebangkrutan. Lain samak digulungkeun sia. Naon atuh? Gulung tikar. Wah, juga teh samak digulungkeun. Enggak satu lah, orang balik. Yuk. Atuh nu antuk nama kuring ge tuluy hirupan motor nya dimaksud arek balik ka kosan. Singkat cerita atuh sim kuring ge tepi ka kosan, malah kayanana harita geus mulai magrib. Nya sim kuring ge tuluy we buru-buru mandi. Nu dimaksud kuring udah waktu ngarah teu peuting teuing rek balik ka Ciamis. Kumaha Lur? Benar
Mana balik ayeuna wae malah penting. Nyimpang we heula atuh jeung urang barang yuk ka Garut. Ah, urang mah moal euy jiga naik labas wae moal bos malimpang. Nya kieu we atuh ti dina bareng kemang sepas tepi Garut, maneh ka Garut, urang ka ditu labas. Ciamis. Waduh kada bae luhur salam kanggo keluarganya. Ayeuna mah da geus puguh penting euy urang mah hari uang ka ente. Moal mau aku kumaha? Waduh. Eta kuncian heula teh kosan kamar. Segala persiapan mana eta bener geus dibawa. Ah, urang mah teu mau naon pira mau kantong hungkul, baju. Wah, urang geus saroba ieu teh dibawa teh sisihaneun jangan indung urang. Gelo, waktu memerek kue mana mah kelas sisihaneun. Aduh kumaha urang dikaburu ayeuna mepet waktuna pan maneh ge nyaho. Heuh. Geus kitu atuh sungkuring ge tuluy we. Ngoncian kosan ngeureun maksud. Kuring rek balik ka Ciamis. Nya kuring ge tuluy ngahirupan motor. Ya dulu. Oh sok. Sapanjang perjalanan kuring ngarasakeun pemudik sakitu lobana. Nya awal lama kuring teu ngarasa kumaha. Sanajan maca ge kuring tetap semangat lantaran kuring arek balik ke kampung halaman. Memang keayaanana harita di jalan meri macet padat. Teka rasa atulah juga beki tarik kuring. Malah barang angsok ka Garut jeung jadi babaturan sumkuringnya nyata si Edoy nu ngajakeun nyimpang heula ka imahana. Kumaha lur ente nyimpang heula moal. Ah, atur nuhun lur. Ewe lah, ira-iraha kena mah urang kan rek lebaran rek. Di lembur we lah, moal sumarimpang. Waduh hati di jalanannya lur ya. Urang mah da ka dieu ka Garut mah. Mane mah labos ka ditu. Nyaho urang ge teu kudu dibejaan ku maneh. Bisi maneh hilap. Barang geus kitu atuh kuring ge papisah jeung nyi babaturan. Kuring terus we ngegas motor lantaran kuring udah waktu. Ya, masa harita kurang lebih geus ukuran jam 8 peuting. Teka rasa di perjalanan nana atau sim kuring lewe nepi ka Tasih, malah barang kuring angsok ka hiji tempatnya eta nu disebut Raja Pola. Kuring bet kareuwaskeun kulantaran eta di jembatan Raja Pola teh nyanaha bet aya awewe keur camunu bari jeung ceuri kaayaanana. Barang geus kitu atuh sim kuring itu tuluy we ngeureunkeun motor kulantaran kuring nempo eta aya awewe bet nagu cumunuk bari jeung ngegandong kantong. Nya ai cek pikir kuring sugan-sugan ieu teh jelema anu arek mudik sarua siga kuring anu tinggalin ku mobil atawa kenungguan mobil. Barang kuring eureun atuh kuring ge tuluy we nyampeurkeun ka eta awewe. Bet aya awewe cerik di jalan kieu ek mudik gitu. Cek garantas kuring sabari kuring nyamperkeun ka eta awewe. Barang geus kitu atuh kusum kuring ditanya eta awewe. Neng,
Bade ka mana ieu teh Neng teh? Bade mudik abi ge bade uih. Abi kangen ka kolot abi. Oh, ka mana kitu uihna? Nah, bet bisa di dieu. Panjang ceritana Kumaha tuh lamun misalnya milu jeung aawe yuk dianterkeun. Ka mana mudikna teh? Ka Ciamis Atuh kabenaran gitu mah. Da abdi ge Ciamis Neng. Bener Bener. Kuring memang eta aya perbedaan. Nya dimaksud aya perbedaan teh si raut wajah awal eta teh barang cengkat teh katempona kusim kuring teh bet meuni pucat kayanana. Tapi kuring teu boga pikiran naon-naon. Nya meureun kulantaran teu dangdan beureunan. Eta awewe jadi katempona pucat cek kerentas kuring. Nya upami Neng kasama hayu we mangkat beneran abdi ge sorangan. Ya atuh ai kitu mah. Geus kitu atuh si awewe ge diajakan ku sim kuring teh dae. Nya nu antukna mah eta awewe ge milu jeung sim kuring. Kuring tuluy we ngalajukeun di eta motor. Nya ada maksud rek jalan balik ka lembur. Kuring ngobrol eta jeung awewe sepanjang perjalanan, tapi waleh eta awewe teh bet kaayaanana teh cicing bae. Malah ku kuring dicekel ngeunage nya naha bet kaayaanana teh meuni tiis ka rasana ku sim kuring. Barang geus kitu atuh sim kuring ge tuluy we ngegas deui. Kuring teh wani ngaleret ka tukang. Kusabab eta awewe teh bet ingsak-ingsakan kadengena ku sim kuring siga nu manggih kasedih ka cida. Barang geus rada jauh ti Raja Pola nya naha kuring bet kareuwaskeun kulantaran motor kuring bet ngadak-adak nu tadina berat jadi hampang. Nah motor bet jadi hampang kieu barang kuring ngaleret ka tukang nya naha bet si Neng anu ku kuring dibawa ti Raja Pola teh bet eueuh kaayaanana. Karasa deui ku kuring atuh nu antukna mah kuring ge tuluy weh ka sisi binya bisi jeung bisi eta awewe teh lagrag kulantaran tunduh. Nah moal lagrag gitu eta teh tapi da lamun lagrag kuduna mah karasa ku urang cek pikir kuring. Sabari kuring nempo ka tukang asa ku ararane lila beuki lila kuring ge beuki ngarasakeun hawa nu beda. Malah bulu kudu kuring ge ting carengkat. Kuring ngarasakeun merinding jeung di ngadak-adak angin ge uap hiup nepak kana dada sim kuring. Barang kuring keur ngarasa merinding kitu atuh nya naha eta si awewe anu dibawa ku sim kuring teh bet ujug-ujug ngeblegedeg hareupeun sim kuring bade jeung kaayaanana teh beungeutna ruksak pinuh ku getih sabelah beungeutna bade jeung kaayaanana teh ceurik bade jeung dibarengan ku seuri atuh barang geus kitu mah kuring anik nempo ka kejadian samoda kitu mah atuh kuring ge buru-buru we ngahurungkeun motor kulantaran eta awewe teh horengan dipanggil ku kuring teh korban cilaka pas keur mudik tahun kamari. Atuh nu atuh teh kuring panik beuring ngaguak nu kajadian saboda kitu mah tolong kuring ngegas tarik-tarikna kuring barang geus kitu nya naha eta si awewe teh bet ngudag satu kangen kuring bari jeung ngalegeuyeung kaayaanana seuri nu matak dikasieunana atuh barang geus kitu kuring ngegas deui bae. Kuring lompat sepadan arang kuring ngalajukeun motor ngegas tarik-tarikna kuring.
nya anu antuk nama barang kuring geus bari jangan rasakeun panik gitu. Eta kuring teh kontrol mau motor nya anu antuk nama kuring ge tuluy weh labuh kayaanana bari jeung kuring geus teu inget deui di bumi alam, kuring pingsan sapada harita. Tolong, tolong, tolong. Singkat cerita atau kuringnya barang geus pingsan tina gerak tina motor, kuringnya sadar barang geus sadar gitu atau sing kuringnya tuluy we dirariung ku jelema nya teh di selesai hiji warung anu sisi jalan. Kuring pahinanya orang mana nya atuh antuk nama ku kuring dicaritakeun kejadianana ka eta warga setempat. Barang geus kitu aya nu ngomong ka sim kuring, memang kejadian samudaya kieu teh lain nimpa ka sim kuring hungkul, malah keur basa 3 poe nu katukang ge aya kejadian anu sarupa siga kuring manggihan awewe nyaeta anu ngaranna Esih anu arek mudik ke Ciamis sore jeung sim kuring. Tapi barang geus kitu eta awewe teh robah bet jadi juri. Si horeng eta nu ngaran Esih teh korban kecelakaan pas kamudik basa keur taun kamari nya nu arwahna teh gentayangan di jalan Raja Polah, tepatna di jembatan Raja Polah.